Sia. Ayeuna mah si Haji nage. Kok aing dijual buncis jeung jagong teh. Tuh man, di mana dia meuni aya we. Ayeuna mah kebenaran sia eueuh. Kan orang boga ya. Semaraha aja. Enggak sebenarnya saya teh ngocor. Diraku hayo we saat teh beung seburit. Lah, 500 Si kael suraseuh ya. Sampeurkeun ah. Kan. Naon kaed? We. Keur cicing we ningali itu tuh. Panon poe tuh deuk tilelep. Lain suraseuh sorangan aing mah curiga. Naon? Anjir. Naon anyir kudu puguh naon? Ngajual jagong jeung buncis sih mah euy. Naon buktina? Tadi sia. Naon? Ieu naon disakuan? Tadi gua duitkeun. Nyahoan cer we anyir. Oh, kita ngomong. Hah? Nying biak kitu. Naon? Haji. Haji. Oh, yang aman we, siling. Cer we mah. Oh, teh mah terserah maneh pokona mah. Ulah naon haji atuh we. Wah, apa ada tamun saya tak? Kurang teh karek ayeuna. Si Haji teh RW mah sok bingung wae ka urang teh. Oh, eta mah terserah si lain ngai hayang we aman. Bari balik urang ka si Haji mun ngaliwat. Jadi bere bakal teh. Oh ya RW ya. Ah, gitu atuh. Bagi-bagi saya mah. Anjir. Sakieu mah tuh. Setengahna bakal nepi. Ieu dadakna ieu bikin tah. Euy. Gitu balik ah. Baiklah sakieu mah aman. Tang, kieu Jongjon. Nuhun ya. Burit cai euy. Hiji nepi. Mayan euy. Aing teh di mana teh di mini eta si RW. Kaget. Jadi kurang tanya karek ayeuna kesempatan eta ngajual jagong teh.